Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amad wa khalaqa al-insana fi kabad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil asad wa ala ruhihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Ya ayyuhal hadiru ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aydan Bismillah. Sebagian ayat suci Al-Quran balar ku asma Allah. Allah siap sadayana? Ibu-ibu tekan tinggalnya. Apunten pangrasa bios kami paling itu dilawah. Iya. Kamu dokumentasi. Tinggal palangan api sadayana. Dikasih komando ke batangannya. Mirip bangunnya. Tinggal pandangan. Allah upami api meuleuh berarti rem. Siap? Cobi 1 2 3. Allah. Nah, siapnya? Bismillah. Ngajak Surawi yang berhiasnya habutan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi ar-rahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama'. Hadratul kiram guru pribadi sadayana nu sami hadir nu kapungkur ngadidik ngabina tingawitan ngalip-alipan di dieu Pak Laksana Muhaji Pak Hasim sareng palaksana Ustaz sama si Ongga namina. Oke, Cigopo Pak Haji Umus upaya paling dia mah saya Mengkat Mandin. Oke, mengajar kiramat bahkan mukadimah sahabat halaman kantos slogan
Duratun nasirin pangrajana pangasanta Aceh Muhyiddin pamugi guru-guru pribadi sadayana khususnya di Cikopo di sing sehat salamina amin. Langkung berkah amin. Langkung kesabaran anak Allah dipasihan amin. Sababu zaman ayeuna akhir zaman saur kanjeng Nabi laras saya di zaman ala ummati yafuruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal bumi bakal hiji kaum di umat kami yafiruna minal ulama'i wal fuqaha tebar rutuh ke ajengan ngajar rauh ke ajengan ibadah madain ibadah tapi mumbul diajar Korea ngaji lamun mah tos kitu saur kanjeng Rasul bakal diberi bumi bakal eta jalma atawa kaum eta tilu pergat tilu musibah kahiji bakal dicabut ku Allah barokah tina rezekina sanajan bae poso ti isuk-isuk bahkan tepikeun ka penting bebeakan usaha sok tingali moal ka panih barokahna nu aya oge lieu jeung li anu kadua bakal dibere pamimpin anu teu adil buayahna naon sababna aya pamimpin anu teu adil boga umatna saukan Rasul yafiruna minal ulama'i wal ngajar rauh di ulama dan ahli fikih zaman kapungkur mama masihan ngaran karudak teh suping heula ka ajengan dihitung heula da aya mah gagapah mere budak teh saha ngaran salaki saha ngaran budak digabungkeun salaki mah babas pamajikanana kobo dihijikeun jadi taksir aya nu kitu aya sepokon di dia ya aku sakun kokon anu katilu anu paralaur napa yakhruju minad dunya bi ghairi iman hampur lamun mah geus butuh kajengan jauh ti ulama ti kiai hampura teu make ibadahna ahli-ahli fikih yakhruju minad dunya bi ghairi iman ngantun keunana moal nyanak iman sareng Islam na'udzu bi kabeh tong jatuh segala puji sadayana kasampurnaan puji hanya milik Allah. Puji anu opat puji qadim ala qadim puji qadim ala hadis. Puji hadis ala qadim puji hadis ala hadis kululillah. Sadayana puji mah kagungan Allah. Manusia mah teu gaduh puji kade tong aku. Lirni ibarat sombong teh selendangna Allah. Aya we jalma anu make selendangna Allah ngarasa bangga, ngarasa sombong dirina pedah boga mobil, ngarasa sombong pedah hartana loba, ngarasa sombong pedah penghasilanna gede, ngarasa sombong pedah pangkatna badan, ngarasa sombong pedah boga ilmu. Hampura sarua jeung make selendangna Allah anu kitu geus teu pantes aya anu pantes rugi aya dina neraka. Na'udzubillah termasuk puji sadayana puji maka kagungan Allah puji qadim ala qadim Allah sok muji ka dirina ka kualira anu kadua puji qadim ala hadis khususna Allah muji ka kanjeng Rasul nakala ala khuluqin azim anu katiluna puji hadis ala qadim Allah dipuji ku makhluk eta sakuduna makana urang sok muji subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sakuduna anu kaopat puji hadis ala hadis tak sok kadang-kalana aya makhluk dipuji ku makhluk saur ahli tauhid netelakeun tong diaku lamun misalkan urang aya nu muji ku saur ahli tauhid buru-buru balik deui ka Allah ngucapkeun alhamdulillah. Simma di dia maniga nulis Mujud amin ngake kekaran dibahas bahas kasut kene lamun mah aya nu muji buru-buru ucapkeun alhamdulillah tuh maniga nulis bisa pedah pernah rajin nulis jeung ditiung teh da ari balik ka imam
arulah lepas gitu mah ini menjaga wujud kade tong di aku jalma mama bapak hampura nu aya oge lolobana mah puji sok bantuan abdi mah gelis nang kalakah guma kasep nang kalakah guma gagah nang kalakah guma pinter nang kalakah bumin kitu aya oge tong diaku kade nya engal wih deui ka Allah ku ngucapkeun alhamdulillah kitu tah sok mah sepuh kapung ulun lamun mah nalika waosna coplok sok aya geuningannya terus aya naon mah sok aya geuningan sepuh kapung mama lamun waosna coplok teh sok diganti geuningan ku emasnya sok aya menakan kapungkur kitu sok kubakating hayang kapuji ya kemudian oge ngincin ka warung biasana begitu bau hasem terus seri-seri acan gara-gara eta puntunan jeung kos rumas da seuri sapaparat jalan biasana mah bau jeung bau terus taraja suping ka warung nanyakeun aya beas aya pedes aya sasa asup beda hayang katingali dina huntuna teh aya anu kitu ngaranna puji pujieuh mah dan boga warung ge mun geleng-geleng kakara meuli emas diteunun ieu dina cepil pas ditaros aya emas teu aya ditaros aya beas aya kitu aja kitu nyingkapkeun tiungna beda aya emas dina ceun nu kitu sarua gelona puji aya ku aya anu daek imaman Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in digeunahkeun ku sabab jadiin da pasti imam nama Allah Akbar Allah Akbar tingali lamun mah katingali batur di husu-husu di hade-hade pasorangan jika aya macokan jago entah ade bisikeun asup kana pupujieun aya moal aya mama dalam tidak imam tapi itu mah abdi teh ieu heureun sada acan lobet kana inti anu utami abdi kalorosan neme ulik di beupeung kedua sasi abdi nguling di ditu ternyata sanes di ditu hungkul di Bandung dugikeun ka Cianjur kukulilingan alhamdulillah sing horeng anu niruhan tempat pengajian teh ibu di mana ibu-ibu anu loba minuhan pengajian teh alhamdulillah tepuk tangan dong untuk ibu-ibu alhamdulillah bapak-bapak aya ge saeuti bari ararun tapi mah ampura ini mah ada hasil survei pengawasan mingguan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat anu minuhan ibu bahkan sasihan oge anu minuhan ibu tapi aneh bin ajaib anu pinter lain ibu-ibu kalah apa ka bapak duka teuing sok urang buktikeun ayeuna siap urang survei siap so hapunten anu kasur ka para pamuga ieu bapak-bapak hapunten pisan teruskeun ieu ayat anu ku abdi awas urang survei Pak
siap jawab ya masa daya oke bagian mana kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bapak-bapak bisa ngajawab. Cik mama pengerapan. Teruskan ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Sakali deui bapak-bapak urang percakapan. Pak kamera-kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemah. Inna a'tainakal kautsar. Bisa ngejawab. Cik mama. Orang kecakap dari mama. Cik inanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ceuk dewek oge survei membuktikan dua sok anu pintar ngajawab. Bapak-bapak pintar bapak-bapak cik ya mama ya terakhir mama namun kene masih kene itu bisa ngajawab hampura daripada cilekul kamu bisa mending kene parali ya cik terakhir kompak jawab sadayana khusus mama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Kita ngaji terus untuk bisa hari kadang kafe. Pada saat guru-guru hati sadaya geus saya nama warga Cikopo tong diajak ngaji mama ngajak dangdutan. Tong protes. Karena ngaji seumur-umur jamaah aya nu protes. Masya Allah. Aduh. Tapi atau sah untuk demo ke demo orang ke Monas. Atau saya teh cio teh sampot. Cengkoy. Aduh. Mana caroge? Oh, paingan mau tinola lu bagi protes umpamanya kanana. Dagang ngaji banyak protes. Aduh alhamdulillah mudah-mudahan lah barokahna hadir kana tempat ieu pengajian niat taqarrub ka Allah tandiman wa takriman kana sasi Rajab mudah-mudahan jadi sababiah kana urang sadayana kenging perhampuran Allah amin. Ada jaminan mah keur anu berangkat kana tempat pengajian hadis anu masyhur man yattaqalla liya ta'ala ma'ilman ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing saha bae jalma anu kersa ngalengkakeun kana tempat pengajian bakal dihampura dosana samemeh ngalengkakeun ka dua sampeanana amin. Alhamdulillah. Itu ya kan ngobrol wae milih misalkan hoyong dina video anu update-na di dina channel YouTube Ustaz Akel. Kalau di pasantren di Garut turikeun ka ayeuna abi dikenalna ku Ustaz Akel. Upami di Majalaya dikenalna teh Haji Soy. Upami di Bandung sampai ka Riau Jakarta dikenalna Haji Akbar. Jadi upami milarian channel YouTube-na ketik we Ustaz Akel teh singkatan A na ajakan, K na kepada, A na eling, we na waras. Sabab jalma anu ngaku dirina eling jeung waras tapi hakikatna mah garelo. Sok urang bukti bias urang survei deui. Bias mah urang survei mah cik
main gaple aya kuat sabaraha jam eta ngumpul dina pos gaple nama tepikeun ka subuh ari ngaji sok sabaraha tapi ka subuh tara jika lami kene main gaple atau lami kene ngaji teu hari kana ngaji saeutik oge nunutan ari kana gaple tepikeun ka tengah penting teu nunutan eling kitu henteu padahal babaturanna sok didoakeun modal modal anger we agur kene dinuluna padahal didoakeun makana masih kene aya gape urang doakeun sing egal mohon ampunan eta salaki ngadoakeun modal Pak cirian sanu tiung hideung jeung tiung beureum tuh uih di dia cirian pamajikan ngadoakeun modal aduh bapak-bapak masih mau berbagi berkat Astagfirullahaladzim hari-hari gue mau berbagi berkat anu ngabagikeun berkat sing sehat amin sing panjang umur amin pikeun ka akhir zaman amin tapi geus pararae saya teh buakan oh siap aduh hoyo berkat ka surga mah hoyo berkat ka surga ki urang walerdi mah hampura bisa Nabi Adam tos di surga gara-gara ngalaksanakeun hiji kasalahan ku Allah dikaluarkeun dina surga eta Nabi Adam ngalaksanakeun hiji kasalahan kaluar dina surga ci kira-kira anu minum kasalahan ngalakukeun dosa anu minum kira-kira kumaha ci walar sadayana masih keneh sadayana masih keneh sadayana pokoknya masih keneh jawab tadi anu paling dia ya anu di pojok tuh tolong bersuara so masih keneh nah kita pokoknya mah kami nyarios naon tetap mas so masih keneh hari mana naonan eta kadul ka masjid Galatasalaki molotot kasalaki ese sholat puasa oge hese anu kitu ci kira-kira Nabi Adam hiji kasalahanna dikaluarkeun di ari ieu eta anu masih kene tegak ka eling ari anu kitu cik ong ka surga koyo nah paling dia mah kalapa cuak cio kebelah itu ngantosan hayang cik punten bisa dia ka mama keun bapak-bapak hapunten heula nya urang mama heula yo mah hampura walar kusadayana zaman ayeuna mah ngaji teh harorea masuk sarana komo ustadna ajenganana anu serius mah biasana pengajian sok ngene mentihang sareng teh ngadonaon nunutan cik walar kumaha sing jujur sadayana jeung raos mana banyak asup saleutik pendek asup kabeh cing geuleuh mana kabeh cik walar kusadayana mah cik raos mana nikmat mana panjang asup saleutik ari pendek asup kabeh cing geuleuh mana pendek saya pendek asup kabeh
Astagfirullahaladzim. Iya mah ngaji, tong sok apa wae ngaji daripada ngabablang sajam 2 jam, teu leubeut sadayana maning keneh pendek tapi leubeut sadayana. Sepakat mah? Setuju? Singkat, padat, balik kawa. Ilmu yang akan keluar. Astagfirullahaladzim. Lanjutkan mah. Siap 2 jam. Siap 3 jam. Allah kurang cikopo maka celuk awun-awun ahli ilmu jeung ahli pangaosan ngaji 2 jam siap 3 jam siap. Leres ieu siap 3 jam. Sampai ke jam 12. Jam 1. Cak siang lamun jam 1 geus barang. Tadi mah rek kuy sekedap deui. Mun barali berarti tukang ngawadu ieu. Nah, itu tadi turun ke jam 1 sudah siap. Terus proses oh iya katanya ciriannya lanjutkan iya puji hadis ala koni sakuruna mahmud puji Allah ya bios tapi ngadongeng ya aya riwayat bios punten pisan kupingkeun mudah-mudahan ieu jadi anu barokah hapunten Pak Nabi Daud pernah ngadauh ka umatna sareng kamurang kalihna Pak. Yo siap kade tong kaliwat maca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Saur Nabi Daud ieu urang teh diciptakeun ku Allah, tur direjekian ku Allah. Eta mah geus janji Allah. Tong sieun urusan Saur Nabi Daud gitu nu kaduana tade sia unggal poe tong kaliwat maca zikirkeun istiqomahkeun la ilaha illallah la ilaha illallah mah saur Nabi Daud ye sia lamun mah 7 lapis langit lamun mah 7 lapis bumi dirapatkeun buanana terus ditimbang terus dina timbangan hiji deui disimpen kalimat la ilaha illallah kumaha saur Nabi Daud 7 lapis langit 7 lapis bumi Pak mau mampu dan dengan beratna kalimat la ilaha illallah anu kadua nama Nabi Musa munajat ka Gusti Nu Maha Suci kanjeng Nabi Musa makalimullah astagfirullahaladzim ieu ribut anu ngabagikeun dahareun halo iya sanu ngabagikeun ieu oh teh mae astagfirullahaladzim anu kos sidang kapang hadena sacikompok ieu teteh geulis satos ieu atos pake kiwa dibagikeun nya retang bu nyiapkeun heula nya atau sudah pakai bola di keluarga wayang lamun bade lamun di pesantren itu kita nabi mah mana jalan pulang di situ cilepur sadayana pulang nanti jadi anu arung di sadayana song sanes nu ngaos apa letok ngaji anu barang dahar barang sok kayak kami Pak Cetro kita tadi diberi dahar itu, diberi cain itu kamunya tewi dulu ya siap? apa dulu saya teh bintangnya RT 4 tahun teh terus hari lalu terus lu gimana namanya mah? Mak, iya panjenengan Abi. Terus du gimana namanya? Nabi Musa. Saur Nabi Musa, Gusti fasihan atuh abdi kalimat
ku kalimat eta dizikirkeun ku abdi sehingga abdi nalebetkeun kana jalmi anu utami tur diutamikeun ku Gusti kumaha sarua Allah Musa baca wae la ilaha illallah sarua Nabi Musa mah Gusti nah kedah ngaos kalimat eta kumaha sarua Gusti yes ya Musa di mana wae jalma anu maca kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia tur dimuliakeun ku kami lain yang saukur eta sia Musa 7 lapis langit 7 lapis bumi dirapatkeun duanana terus digantungkeun di tengah-tengah kalimat la ilaha illallah Musa hancur siapa perintah kabehanana bencar kabehanana 7 lapis langit 7 lapis bumi hancur kabehanana kusabab berat nanggung kalimat la ilaha illallah tah kitu geuningan paingan guru-guru urang sadayana di musola di dieu di Cikopo Girang di Cikopo Tomoh di ditu di mana wae masjidna anu ngaku dirina NU masjidna NU pasti setiap atau salat osok zikir la ilaha illallah paingan kitu geuningan hikmah jeung berkah na kalimat la ilaha illallah teh dugikeun lamun aya anu maot osok didoakeun ku kalimat la ilaha illallah sok disebut naon teh tahlil cik walar punten pisan walar si kompak sadayana cik hari ini dia lamun aya anu maot osok tahlilan tara atuh can maot di dia lamun aya anu maot sok tahlilan tara tu tadi dia kosong saha tadi nu tadi astagfirullahaladzim nah jangan dikuburkeun atuh aya nu maot milu tahlil mah asal maot ditahlil mak ya sate acan lebat ieu teh namanya mukadimah hapunten nu kasuhun kalau edukasi mah hapunten di kampung pindah ka kota jeung urang kota anu lain NU karena nahaunan sia tahlil nabi teu mere contoh bid'ah abdi mah penasaran Pak naluntik memang bener itu eueuh contoh nanti nabi akhirna abdi kurang koreh dina kitab menakan dina kitab Sahih Hakim dina kitab Sahih Hakim teh kieu mah saur Kanjeng Rasul tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurratil ma bersedekahlah kalian, berbuat baiklah kalian untuk kalian diri sendiri dan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian walau bisurbatil ma meskipun dengan seteguk air tah berbuat baik ka diri dengan tos ngantunkeun berbuat baik nate sedekah nate dengan sedekah seteguk air cing lamun ngadoakeun lamun anu tahlilan osoknya buhan cai tara tong bobor cai sangu naon deui mah nok lauk naon deui segala aya walau bisurbatil ma meskipun seteguk air bisa jadi sedekah bisa jadi kebaikan komo lamun sagel kawin ini kok bisa Jadi panitia nyiksa dewe. Atur nuhun. Ieu teh asaha kumaha deui? Amangan buat kalihna politiknya. Asaha? ART ieu teh. Alhamdulillah. Orang segiannya banyak. Ditarik aminan hanya. Eta bojona saha? Anu bagi hejo saha sedoakeun nyadung amin. Sakek teh balik dinya. Aduh baik diberi susu. Ah, tapi ngaji di Garut minggu kamari. Yo. Eta ku gede milik. Nini teh haji. Aya nini di Garut kawin jeung pamuda alhamdulillah. Gede milik ngan isuk ngan geus kawin eta pamuda jeung karo. Si horeng nyedot susu kana
Dia susu ini lain. Asli. Aing balik ngaji sana di lembur, aing pek geus teu ka Bandung jeung gara-gara minum susu. Mau Saya dua. Mending gara kopi. Lanjutkan, Mak. Aduh, mama pada harum we jeung harum Gusti. Alhamdulillah. Sok atuh bade dibakar heula we nya. Angkosan heula setengah jam gitu. Aduh. Dugikeun ka mana tadi, Mak? Susu. Hah? Susu sama. Cicik punten pisan. Bapak sadayana waler sareng maya. Hapunten pisan. Abi teh bingung, Mak. Ieu teh naha bahasa Indonesia atau nabi bahasa Sunda. Kumaha aya asalna abi paran antos dibantar oge tabarukan. Cik. Mak punten upami makan bahasa Indonesianya. Cik. Nawaran ke presiden makanon. Ari kamurang kali bahasa Indonesia ke presiden kamurang kali ke Pak RW ke Pak RT ke Pak Ajengan ke hayam. Bahasa Indonesia mah ajengan jeung hayam sarua makan. Ari Sunda masuk bahasana. Ari kanggo sepuh naon? Ari kanggo kiai, ari kanggo murang kali, ari kanggo diri sendiri. Hampura pisan kasadayana ieu hapunten Pak pisan. Kurang-kurangna pakai bahasa Sunda Mas. Pasti kana salahna. Ieu moal pulung moal nyesel. Moal balik. Moal ngamuk. Moal mahanan. Astagfirullah. Hampura dia moal mahanan jauh-jauh ti Bandung. Wias tekenging dulu kasadayana. Wias bahasa Sunda campur-campur we nya. Ya, kudu mana tadi, Mak? Mak, dugi ka mana? Ya, Nabi Musa sami geningan kadah maos la ilaha illallah. Manu terakhir ya bab la ilaha illallah muqaddimah. Di hiji zaman Bani Israil aya hiji pamuda ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Di akhir zaman dihisab ku Allah tetep eta jalma teh kudu dilelepkeun kana neraka, Pak. Digusur ku malaikat dilelepkeun kana neraka lawang ka hiji katutup, Pak, lawangna. Digusur kana lawang kadua katutup lawangna sampai digusur ka lawang katujuh lawangna katutup. Malaikat ngoceak ngajerit ka Gusti, Gusti ieu jalma teh ditakdirkeun kudu lepet kana neraka, tapi naha ieu neraka lawangna katutup ku batu. Kumasar Allah, hei malak, aing anu jadi saksi, ieu jalma pernah ngucapkeun la ilaha illallah. Bari nyempeng 7 batu sehingga eta batu jadi saksi terido eta mengucapkeun kudu asup kana neraka. Maka nama engke urang sasarengan ngucapkeun la ilaha illallah. Sok guru tayangan batu 7. Nah, naon we cepeng, Pak? Bari nyepeng naon? Hah? Ayo. Ya teh mang bidan teh. Oh, Den ha? Den. Alhamdulillah. Barulah anu sok kalahan jamu di sisi walungan yang ada yang saya eta mah. Misalnya baca. Bacanya. Lu saya eta tengah jamu. Begitu cina waktu kalau itu BBC. Aduh. Oh, datang dulu dia. Ke SD kan ya? Bukannya alhamdulillah. Ma, abi menakan sing horeng mah dina soe akil tasadaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil mak.
Bailam takdi lamun mah teu mampu teu boga saragot cai-cai acan saur Kanjeng Rasul fa bi ayatin min kitabillah anu teu boga cai keur suguhadeun mah baca wae sebagian ayat suci Al-Qur'an punten walar kusadayan ari kurhu bagian ayat suci ari Al-Alaq ari Al-Fatihah ayat kursi hari Yasin berarti lamun ayat nu mawa terus ngadoakeun bacaan tadi eta teh saur Kanjeng Nabi menang hartos kitu kan makanya ngarasa abdi nyeri hate pak di bid'ah disesat-sesatkeun nalika di Bandung sarwajeun ngahina ka guru-guru aing anu aya di Pamungput anu aya di Cibopong da eta dididik teu leutik kana tahlil sing horeng abdi menakan pak menakan deui saur Sayyidina Umar pak lanjutkeun mah ya aku masih kering apa gitu aja aduh ya mas saur Sayyidina Umar mak dinamakan al-fatawa nak kieu ya saur Sayyidina Umar as-shadaqatu ba'da dafni ari sedekah sabadana saatosna dikurupkeun sawaku hayaqu ila salasi ayamin tah lamun sedekah saatosna dikurupkeun eta mayit terus sedekah ganjaranana saur Sayyidina Umar bertahan sampai ka 3 hari makana pak dijawab mah tahlil teh lain hiji 2 3 4 5 6 7 sanes mah tapi hiji 3 7 25 40 100 haul sampai ka nyewu tasing horeng dalilna ti dieu kauma asur Sayyidina Umar wa shadaqatu fi salasi ayamin jeung ari sedekah dina poe ka 3 berarti ba'da dafni eta teh saatosna dikurupkeun eta mayit yang wasawabu ila sami ayamin tuh dina poe ka 3 sedekah ya saatosna mayit dikurupkeun saur Kanjeng Rasul saur Sayyidina Umar berkahna bertahan sampai ke hari ke-7 terus lamun sedekah di poe ka-7 ya wasawabuha tepikeun ka 25 hari terus sedekah di hari ke-25 hari jago sawabuha ila arba'in sampai ke 40 hari sedekah di hari ke-40 jago ila mi'ah sampai ke 100 ya sampai ke 100 poe ke 100 disebut natu sedekah deui tahlil deui jago ila sana sampai ke 1 tahun sampai ke 1 tahun disebut haul 100 na haul teh aya apa dirinya sok aya deui 1000 hari nanya saur Sayyidina Umar mah lamun sedekah dina hari ka 1 tahun tepung tahun tuh berkah dina sedekah teh bakal bertahan sampai ka 1000 hari makana aya ngadoakeun nyewu hari ka 1000 tah geuningan Pak ieu teh edukasi kudu dijelaskeun ka umat di saat generasi muda nyapa ka kota Pak diracun otakna dirusak amal ibadahna sehingga keluar ti NU cilaka kolot moal meunang doa ti budak kitu tah anu salajengna abi menakan bab tahlilan ya Imam Tawus saur Imam Tawus kieu Pak saatosna dikureukeun ka jalma anu mukmin Bu Allah diberi fitnah di jero kuburna teh sabiin 7 poe lil munafiqin perjalma anu munafik mah 40 poe fitnah di jero kubur. Nah barokahna matina sedekah doa dina tahlil sehingga seperti apa yang dijelaskan ku Sayyidina Umar cik punten Pak walar kusadayana barokah kurang kali lungsuran bagi urang tahlilan terus sedekah manfaat kaum mayit eta manfaat katana pinter saur Imam Tawus gara-gara aya sedekah malaikat arek nanya ka mayit di jero kuburna teu jadi gara-gara aya anu sedekah datang deui poe kadua aya anu sedekah datang deui poe katilu arek nanya mayit teu jadi nanya
terus kusabab aya nu sodaqoh tah Pak gara-gara sodaqoh eta ka mayit anu ngadoakeun sehingga mayit teu jadi disiksa teu janten ditaros ku malaikat manfaat atana pinteu berkah atana pinteu tah geuningan kitu lanjutkeun Pak Salawat wa salam salamina urang limpah curahkeun ka junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Halo. Bu. Araya. Punten pisan. Yang mengalami konflik kita tolong dipertahankan ya. Halo sadayana kompak api sekali terus sadayana tuturkannya api heula 3 kali la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pamugi kalimat anu diaos eta ku urang nu sasarangan sing jadi saksi yang urang pernah ucapkan kalimat eta amin amin sungguh perkara ieu teh hal ieu lantai ieu tembok ieu kaca ieu listrik ieu kanteng sadayana urang jadi saksi kantos ucapkeun la ilaha illallah sehingga amanat anu khotib dalika Jumat wala tamutunna illa wa antum engkau mararaos sinaranjeun kabeh kecuali dina kaayaan muslim tah dugikeun kana maot eta tong dilepaskeun kalimat la ilaha illallah. Siap mah? Siap? Tah kitu mah pertahankeun ngan kade ye saur Kanjeng Rasul maotna setiap jalma teh bakal sesuai jeung kabiasaanana. Naon senama? Maotna hiji jalma bakal sesuai dengan kebiasaan. Kadek-kadek lamun kabiasaanana nguseup, aya nu sok nguseup di dieu. Oh, sok nguseup we. Ieu panggari tentang bola ya. Ieu mah hapunten lamun kebiasaanana mulutna teu tiasa dijaga. Seutik-seutik anjing coplok kancing ha sia. Hampura nalika dicabut ku malaikat Ijrail kebiasaanana nyaritana kitu tong kaget lamun nalika dicabut. Hoyong gitu hoyong. Esan hoyong eta cenah. Teh ikat hoyong. Oh, siapa nyebut anjing? Astagfirullahaladzim. Tadi mah ieu anu kekeran. Naon disebutna teh latah? Ibu-ibu masuk nyebut naon? Kekeran. Eta nu sok nyebut bogaan pamagat geuning naon? Ha? Sia hadir. Sok aya menyebutkan ieu. Hade teu kenging dibiasakeun. Mendingan jawab terwe la ilaha illallah. Mak lajengkeun ieu shalawat wa salam salamina urang limpahkeun ka junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya maaf Pak, Allah nyiptakeun hiji malak ditugaskeun ku Gusti anu Maha Suci keur ngurilingan ieu alam dunya. Timimiti diciptakeun sampai ke akhir zaman Pak.
eta malaikat teu pernah eureun ngulilingan alam dunya. Sehingga dina nalika lamun aya anu maca sholawat, aya nu ngumpul ngariung, sehingga nu ngariung teh nuju pangaosan eta malaikat teh lungsur jeung jadi saksi. Halo, sadia aing aja jeung mama aduh di mana? Iya, ayat ini ada banyak. Yang depan, saya beri. Lanjutkan mah. Anu kadua nama. Ayat malaikat anu jadi saksi opat malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, sareng Ijrail, Pak. Sumping opat malaikat eta ka Kanjeng Rasul, Pak. Saur malaikat Jibril, ya Muhammad, lamun umat anjeun istiqomah sadinten sawengi maca sholawat ka kami 10 kali, ka anjeun 10 kali. Saur Jibril, kami ke di akhirat bakal mawa ka eta hamba ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Ta eta teh bakal dipasikeun berkah nabi jalma nu istiqomah maca sholat. Sabaraha kali mah 10 istiqomah unggal dinten. Anu kaduana Mikail, ya Muhammad lamun umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali istiqomah unggal dinten. Saur malak Mikail, kami arek mere nginum ke di akhirat dina talaga Kausar. Bade 1000 tahun, bade 100.000 tahun lila di akhirat moal pernah ngasaan haus jeung lapar, barokah ngaleun tina talaga Kausar. Berkah eta pikeun jalma istiqomah 10 kali dua dinten. Anu katilu nama Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Israfil, ya Muhammad, lamun umat anjeun sadinten sawengi 10 kali maca sholawat, kami arek sujud di payunan Allah moal waka diangkat ieu sirah satunggal Allah can we hampura ka eta jalma. Alhamdulillah. Tah eta teh Pak pikeun jalma istiqomah unggal dinten maca sholat. Yang terakhir Ijrail, ya Muhammad, lamun umat anjeun istiqomah unggal dinten 10 kali maca sholawat, kami arek nyabut ruhna eta jalma seperti nyabut ruhna para nabi sareng para rasul. Sangat hati-hati moal karasa nyeri. Bahkan malaikat Jibril ngapreperkeun jam-jamna anu palika kuhu tuh sia tingali tempat maneh lar tempat di surga. Alhamdulillah. Eta bakal dipasikeun mah pikeun jalma anu istiqomah maca sholat sadinten sawengi istiqomah sabaraha kali? 10 kali. Siap mah? Cik kurang naos heula sholawat sadayana. Mudah-mudahan sing jadi saksi. Amin. Sadayana sallallahu salamullah ala Taha Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Cik punten pisan. Mama heula sadayana ibu-ibu. 1 2 3 sallallahu cik aya mah ieu pun pernah cik jadi kamera del ku abdi ke bade dipilari anu pangtarik dan mama urang sawer ku abdi. Siap mah? Termasuk bapak-bapak siap ya Pak? Ya Pak. Cik mama heula anu pangtarik dan pangsumangakeun urang sawer ku abdi. Ya. Aduh. Pun pasti kedekat anu sanes. Jangan kartos 50 kan. Anu itu. Tolong dipegang dulu. Sok mama sadayana cik numpang sumangetna jeung pangtarikna urang sawer. Siap mah? Cik sadayana sholatullah
kebawakan di astagfirullahaladzim. Tak berikan pak kapangi KWP zaman ayeuna. Salagi aya duit mah daek gawe. Di saat eueuh duitan astagfirullahaladzim. Yo pak, gua abdi urang bongkar rahasiana. Naon sababna caroge pamegat sok aya. Kebiasaan sok mayunan naon teh. Da geuningan panyakit pamajikan urang teh, pak teu bogoh-bogoh teuing ka salaki, da sabab anu aya dina pikiranna teh mama zaman ayeuna padule teh teuing salaki arek ulin oge, sapoe dua poe arek saminggu teu penting mah mahanan. Paduli teh teuing salaki hideung cakeutkeun geus kolot, nu penting mah loba. Kadenge pak. Astagfirullah. Sebenarnya mah teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh. Da sabab anu aya dina pikiranna teh. Pak, pamajikan kitu patut arek digugur wae, Pak. Marmon we. Tapi mah da eta teh atos ilaha. Da kudu realis. Jawab deui mah tolong jawab deui. Ayeuna mah sagala rupa oge butuh duit. Si tarik mah ka pasar oge kudu resikona kudu make jajan budak kudu make biaya sekolah kudu pake kadenge pak malah sulit mama mana bilang medali setuju mah tonggo berang meser seragam meser tiung resiko budak biaya sapopoe kudu make duit. Ayeuna mama jawab mau oke zaman ayeuna mah butuh duit cak siata anu ngaborowok maot oge butuh duit Pak Ustad Pak Jangan wowelan tah wowelan bibirna kudu duit maot mama kebutuhan naon tadi atuh maot oge butuh duit jadi mung didoakeun. Nah, kalau ditarik mau pakai butuh duit. Astagfirullah, geus ngawadul deui wae. Eta aya pas ya eta. Maka apa? Ya mah. Ciri geunnya lamun teh aya maot hese disedekapkeun. Disedekapkeun teh kieu deui. Sedekapkeun kieu deui pun kitu tempelan. Langsung kitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi mah dengan tidak bisa dipungkiri jauh-jauh mati di Bandung kaya ka Cikopo. Ya, jauh-jauh di Bandung datang kaya ka Pamengpeuk ka Cikopo. Abi oge butuh astagfirullah kan duit kene wae. Butuh dulur. Tah biasana mun tos gaduh dulur silaturahmi geus boga dulur mah bakal menang doa. Astagfirullah. Warga Cikopo batan duitan kabeh ayo. Oke, angan ieu pamajikan nu anyar urang Cikopo anu batan duitan si goreng. Gusti Agung naon nikah sama Sri kadeki Gusti eta saliwat Agung ki kumaha ieu alhamdulillah. Tah geus kenging doa pasti bakal menang astagfirullah. Tapi bener dasar gua kalarasan mojo abdi teh istri kan Manden kebenaran pemilikan abdi ge sarua awewe beuki duit tidur
Makanya setiap gimana ya terus ngawas. Anu ditanya teh lain sehat Pak. Ya, cager, sukses, berhasil, aman. Nu ditanya nate nu panggelan nate naon? Mun suudon. Astagfirullah. Jika nama ngaji teh moal bener ya. Cicik-cicik anu pantarina. Mama heula salatullah. Pun bocah pun. Mata sahanu ompong eta. Masih ieu teh. Anu nya barangkali teh. Nah, siap gantian. Anu gantian si awas teh gantian. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Aya keneh mah kalau di panitian can api-api. Ya, urang sawer jeung budewe. Cik bapak-bapak heula ah. Bapak-bapak. Pantarina urang sawer saminya. Cik bapak-bapak punten sadayana. Salatullah. Astagfirullahaladzim. Cik Pak lamun kenging jujur lamun kenging eta 50 rek dipasikeun ka bojo atawa meuli budur. Yo masukan teh dibangun ke sarua. Yo caroge anu sok-sok yo tukang usap mah meuli rokok, meuli esen, meuli nok, meuli naon deui? Teu sok usap apal. Naon? Sarimi mie sagala jeung kopi dibeli eta berusul mah beak 100.000. Ah dikir ka baju ka Gusti. Alhamdulillah. Cik Pak, abi hayang ningal ya pamugat. Nantian si kari kok berat itu. Siang mah. Ya. Sadayana, pamugat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa awaiha wa artis teruskan panitia. Allahumma sholli serius Pak. Astagfirullahaladzim. Iya sabojo na iya. Mana? Ini dengan nulis. Alhamdulillah. Ade kondisinya kita memajikan terdepan yang terdepan. Hah? Kalau bukan begitu, tapi kalau musuh dari kawasan
Sami ngobrol mau. Nyaman Pak RT. Terus baca selawat sebelum. Tepuk tangan Pak RT. Hampura RT jeung RW zaman ayeuna teh mah berat tugasna teh. Loba nama kabinna. Kabinna anu menang bagian PKH Araraku, anu teu kabagian Mararumo, bukan RT na ieu mah pilih kasih RW mah pilih kasih. Lepas kitu. Loba kabin ayeuna RT jeung RW teh makana kan ditulungan ku abdi ayeuna. Ye sia anu ACC lain RT jeung RW tapi diukur ku pamarentah anu ACC teh. Ieu mah diomongkeun dulur nama dibarangaki anu teu waralauh mah teu diberes. Laras kitu laras. Astagfirullah asalamualaikum. Hayang sudah teh sana PKH. Nama nono hayang oge sabab. Astagfirullahaladzim, mah teu ngisieun abi mah. Oh teh aya, hari mun aya kumaha mah? Amin. Tong mah, tong boyongnya. Oh, aku senang mual, RT saya. Kalau datang ke RT minta kesaksian. Oh, awas ya ngomong mah. Amin. Lanjutkeun mah. Tos ieu we atuh ayeuna mah kaleresan abdi ieu mah sejak silaturahmi we pamugi saudaruhan tunggu tuqribul abda bi rahmatihi wa tubahihi minan nas. Barokah silaturahmi teh sok ngadeukeun kana rahmat Allah. Mudah-mudahan abdi khususna sakulawargi kaleresan urang kali anu kahiji bade lebat kuliah, anu kaduana tos sataun di pasantren neme katalar dunia ayeuna nuju kana Indeti. Pamugi sadayana sing dilancarkeun. Amin. Oke, khusus ke putra daerah asli Cikopo jeung anu ayeuna calik di Cikopo. Mudah-mudahan aya kasadaran sabab tinggawitan abdi Cikopo teh kaceluk ka aun-aun ka koncara sapameungpeut mah terkenal wilayah ajengan. Terkenal ka ulama-anana, wayahna generasi kudu aya penerus di wilayah Cikopo. Kusabab hiji wilayah ciri-cirina rek disalametkeun ku Allah sok tingali di wilayah eta aya teh nu diangkatkeun pesantren. Hiji-hijina keluarga ciri-cirina nu rek disalametkeun ku Allah tingali di keluarga eta aya teh anu dipasantrenkeun. Ye rek ngarti kumaha murang kali urusan urang ngadoakeun ka dari kolot lamun teu ngarti urusan agama hampura. Geus ngarti urusan agama hampura mah tong tamelar ka ajengan ka ustad ka kiai ajengan setempat kade kusabab hirup orang di masyarakat 24 jam moal lepas di ajengan sok tataan punten kusadayana mak waler pak punten waler lamun mah zaman kapungkur bade masih hanami urang kali supaya berkah kahirupanana kusabab suruh kanjeng Rasul hirup jodoh pati bagja jeung cilaka budak teh gubantung dina ngaran jadi mere nyaran tong gagabah pasti bakal sumping ka saha ajengan syukuran 4 bulan sumping ka saha mah syukuran deui 7 bulan sumping ka saha borojol eta tengah peuting pamajikan koceak dengeng ngajuru ka saha hayang Perasim kersa manajian Bila haji kersa tuh cek mama sanu ngajur oke Pak Ajengan kalimun Pak Haji Hasim na oke ya ngajur maka bila atau apa paraji lamun mah maksakeun aing ngajur ku Ajengan bodoh bingung halo bingung atuh dalam barajian dibacakeun jang jawaban purun tinggal keluar kakak tinggal keluar dari kumpul sia tunduk kali tengah sia depa kasima ku pangawasa aing si mama aing si ma aing si mama mau aing siga mau pengen orang ketawa keluar bentar deui purun deui acan keluar esel nenen aing meleket hayang nenen
keluar kene astagfirullahaladzim 2 jam eta dipeureuh-peureun pas beuntak katingali aya hideung dibetot sia ieu meureun sirah budakna geus katingali dibetot mah kudu dibantuan jika nama kudu keluar eta orok ku sabab geus katingali hideung dibetot lah ku paajengan teh prowok teh eta nu ngajuru jeung ngeceak aduh siapa ustaz ajengan naon aja ngabidotno ai sugan teh sirah budak sing horeng teh astagfirullahaladzim aing eta teh masih goblok pengalaman astagfirullahaladzim ini kan baik astagfirullahaladzim kabinet maju rumah kabinet untuk kaajeng misi di beton aing belum deui sing horeng teh lain sirah budak belum deui belum deui pas beuntak eta Pak ku bilang teh Pak Ustaz nanaonna jeung dirinya keneh ku orok mah geus diditu saudara astagfirullahaladzim ai eta sana naon kitu eta mah astagfirullah anjir katanya saya komentar di nyata sempat tadi makanya ya siang disunahkan ke mama anu tos sarapuna lain dikurung tapi kudu dicabutan aneh bener aku kan terus 50 tahun dari itu tak ingin dikurung tapi kudu dicabutan lamun mata waninya sumping ka Pak RT. Ayo RT. Pak RT siap sudah. Siap jadi bondi. Tongkol jangan. Bukan rugi itu. Parah naik si RT. Jai jadi pilih RT kieu ye. Sanu dirina ye. Nah, cakep. Oh RT opat. Astagfirullahaladzim innalillahi wa inna ilaihi raji'un dimuan doa satu kubur sikili RT dirinya alhamdulillah lanjutkan mah namanya tugi kamana namanya astagfirullah iya belum dirinya ya Pak Sadayana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika pandangan sadayana ausrul qalalu alaika wujudil mustafa wa alil kalim sun masurun
perjanjian sareng Pak Haji Hasim saja khusus bab Islam Milan kalau saya sudah guru-guru pribadi studio kurang sangatkan kan guru kurang sedayana bios ya nanti lagi panitan dia khusus bab Islam sareng Milan mapunten bisa putih kasadayana Pak ayah hiji Nabi ngobrol sareng satu berangkat nanti datang makmur aminin esak Nabi teh aduh pang sial-sial lejeng pang hina-hina ka ieu makhluk naon cenah hayang ningali eta teh aya kucing terus aya gogong aya anjing sareng babi ku Nabi eta teh ditanya eta kucing anu biasa ngobrol sareng satu mah Nabi Sulaiman kucing maneh mah euy rada ngeunah nya maneh mah sato yeuh tapi sato oge sok tetep we lamun diukur ku jalma mah cenah maneh mah sok milaan sawe di kasur bisa pulutan kuliting hirup pabarengan leujeun jalma aya cenah leuwih rugi tibatan maneh leuwih hina tibatan maneh eta ka kucing cek kucing kieu mah aya cenah Kanjeng Nabi saha euy anjing gogok cenah sok gogok teh mah najisna moga Allah lamun kaleta ku gogok wayahna dibawahna 7 kali salah sawiosna ngawakanu geuningan ditanya ta gogok tah heueuh cenah aing mah najis sumut aing tepikeun ka najis tiga kieu tepikeun ka 7 kali
di kumangau ke salah sahiji na kudu kutana tapi ampura sa najis su aing ya bisa kena dikumah ku 7 kali salah sahiji na kutana tapi lamun misalkan sungguh jelema nyari hatekeun ate Bandung rek cai di mana anu bisa ngumah rek samudra mana anu nyucikeun eta ka nyeri hate malaya kumaha sika ceritana saha sedang leuwih rendah tibatan maneh leuwih rugi tibatan maneh aya mah ceuk eta gogok sing goreng babi bagok kumaha kuhina-hinana bagok mah gogok masih kena bisa diukur ku jelema ka kebon ngiring ka sawah ngiring masih kena di sekitar ieu mah di sekitar rumah di sekitar buruan tapi lamun gog lamun babi hampura pasti bakal aya loba muda-muda gogok ge bahkan ku anjing sok dikekea masih kena aya ngoro di dieu kalau zaman pamela bisa kena ngoro teh yo tapi maksud eta babi mah hampura Pak. Halo, kumaha eta babi mah? Sanajis aing, sahina-hina aing, sarendah-rendah aing ngarasa jauh lebih mulia. Si korek ayam lebih hina tibatan aing. Saha eta? Jalma anu osok ninggalkeun sholat. Sia kadeng. Meninggalkan sholat teh geuningan kitu leuwih rendah leuwih hina tibatan babi tibatan gogok kadeng ieu wanita ninggalkeun sholat teh tos dibahas kieu berarti maksa dirina tetep hese kana sholat berarti nyaruakeun paur dirina sadarajat jeung babi ceuk babi leuwih rendah tah anu ninggalkeun sholat wawadiana kumaha tos kalangkung wayahna dina tanwirul qulub fi muamalati alamil ghuyub wayahna kudu dipodoan gantian tos zuhur deui tos asar deui tos maghrib deui niat Gusti abdi sejak ngodoan salat abdi nu kakantun lamun dihitung aya 7 tahun berarti 7 tahun tak kudu ngodoan salat itu niatna ngodoan sholat dicicil jeung ciok astagfirullahaladzim ikat kalbuan nikah coba kali kawin teh Kak astagfirullahaladzim parah pisan dewe kamur kanyut dirimu lanjutkan terakhir sebagai penutup di abdi pada ngagungin ieu amanat kusabab nasab keilmuan abdi mutasil nya ye ma carita teh kieu mama Ciwedus di Kuningan Cirebon Pak diapringkeun ku sepuhna ka Madura urang kalina senama santren saatosna dugi ka mama Bangkalan saur mama Bangkalan teu ditarima ieu santren sing betah di dieu wayahna hideung tong waka baling-baling sing betah di dieu sing jongjong di dieu tong hayang jing aya mangurusna mah sing lalin kusika cerita sepuh nama wih saatos 12 tahun sumping deui ka Madura kusabab masyarakat di Kuningan priyogi ku ilmu saatos dugi di Madura tepat sareng nama Bangkalan namanya abdi sejawiti kubagi masyarakat diribut priyogi ku ilmu murang kali bari di sana kubi saha seuneu budak teh Sobari mama aing salila ieu can pernah ngeuwul anu ngaran budak Sobari jeurik mah inung jeung bapana mama abdi teh datang ka mama nanitipkeun urang kali ka dieu bahkan saksi oge tatangi ngiring ngajajak udah aing teh pernah ngeuwul ngaran budak Sobari dipanggil luar santri tinggal dina catatan pesantren teu aya nama Sobari itu seuringan bukit tarik eta ceurik di mobil bapakna ngan kumpung aya santri nu kuningan kapungkur mama buah-buah jalmi anu di ditu seunah naon kitu aya da kapungkur teh seunah hoyong ngaos tapi kalakah naon doma di mana itu seunah di leuweung alah sia cicing ada
celukan urus sedang geroan bawa kali senang heula ditinggali temanya ayam ngus gondrong ngus kuncel tapi bersih. Singkat cerita sumping ke madrasah ditaruh ke Mama Bangkalan Sayyidina Khalil hujan saha ngaran hidup teh sobari ari hidup nah teu ngaji-ngaji da saur mah kapungkur nya kumaha kitu kapungkur baheula aing nyarita kumaha ditarima seuneu ngaji di dieu sing betah ngan wayahna tong waka hayang bal jing ayeuna mah angondo masing lalin saatosna mamanya ngam kitu mama teu nyangan geus ngangon guru balik ngaji geus ngari guru balik ngaji teu nyangan kitu siap nya sabaraha lila cenah hidup ngangondo mangurus mama di leuweung mana mama 12 tahun awas mas sampai 12 tahun mama jurumiyah kakalar ibriti kakalar alfiah kakalar kabeh sapi nak patulungin bakal kakalar 12 tahun mas sampai alasia cilaka kolong na ngirimkeun cenah mas santren tapi di Bangkalan Madura kalakah ngangondong sami Mama Bangkalan kita jalmi mah lieu wayahna atuh saur Mama Bangkalan mah bapak ya anu bade ngajemput sareng ujang asep tong ka antosan heula ening pagi-pagi ening bada duha kempel deui madrasah singkat cerita mah saanggeus duha kempel deui di madrasah Mama Bangkalan nyerak cai kieu geusna hidup ayeuna bisa balik tapi hampura asaan heula ieu cai lamun cai ieu hidup karasana amis alhamdulillah berarti hidup bisa balik tapi hampura euy lamun cai ieu karasana ku ilahi pangset sia tong mikir hayang balik ku aing ken ayeuna dipencet sia bari Mama Bangkalan nyimpen do urus sia ilmu eta cai di ilmu eta cai kumaha senajan karasana tungguin mun panitia ngeri cai herang tapi keun cai herang mah nya sabab berkah disebut oge cai benar murah tong sumulo cai herang mah cai murni kumaha senajan eta karasana cai ngapeudeut Mama Sobari Mama Ciwadus ari aing nyebutkeun amis bohong ari aing arek nyebutkeun pangset sieun dipeunjit buru sia jawab geus bosen hirup sia mulai kali pesan eta bedog ilung sia buru sakali deui pecakan di ilung deui eta cai agar lewat kopi can datang ke padahal duit harus jadi untuk dewek hari kopi can datang ke sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Wah, sekarang ini nyanyikan madakan Cikopi. Kalau cepetnya mah udah lancar, sekali kalau duitnya asahan pasar sudah we dan udah kalau nyanyi. Kumaha sia jang eta rasana cai kadua kali mah. Jangan yakin. Bingung arek nyebut amis sieun boh. Nyebut pangset bakal nyebut. Kumaha sia jang eta cai? Pak. Nah jeung papa segala Pak. Naon jeung papa sia? Pangset mah. Eta bedog diajungkeun. Ka mana ceu? Ceu Haji? Bagi mau di sini rakwa, eta kopi. Aku pulung balik di Memerung. Lainnya kopi. Terus. Eta bedog diajungkeun.
benar-benar siap geus bosan hirup cing anu coba ka Bali cing can beres cari berkait di kopi tapi kan ada serak mah ieu teh kumargi di Bandung Tiris di dieu ada panas kadang teu makan ada serak biasana lamun serak ieu damang teh ku cakak lidah sama kita kan di bawah sok nama nih capek lidah Waktu corona. lanjutkan mah diacungkan eta bedog bener-bener siang geus bosen hidup terakhir geus terakhir buru-buru eta cai uyuk udah cendata gue cikera buru yang terakhir cai terakhir buru-buru eta cai uyuk mah hampura mama bangkalan teu wani uyuk eta deui cai anu aya dina gelas kalakana gabruk ka mama bangkalan mama manganya ngakeun sadaya-daya beuheung teu ti goro-gorokeun abdi ridho lillahi ta'ala mangga wae abdi bencit dari pangset abdi kumaha budak pangset eta mama bangkalan ngalungkeun eta bedog bari usapan nastakana ujang sobari ujang kasepta cukup jeung aing ngaji 12 tahun ngan amis jeung bang kasep aing ridho kasihan ka eta anu mahal nama beunang ridho guru aing ridho kasihan bral ujang hidup bisa balik cik tepikeun sia ilmu kumaneh lamun amis wayahna tepikeun amis lamun pangset sia wayahna tepikeun pangset lamun pahit tepikeun pahit tong wani-wani sia ngarubah tina pahit jadi amis sanajan bedog tina bohong sia tetap ari pahit mah kudu ditepikeun pahit lamun pangset kudu ditepikeun pangset lamun haram tetap kudu ditepikeun haram tetap ngaranna bang emok mahar astagfirullahaladzim nyebut bang emok saluri kabeh hampura abi teu ngomong bang emok oke da abi teh geus hafal anu sok kana bang emok matiun besok jeung sok geus teu ngomongkeun geus astagfirullahaladzim ya tetep anu ngaranna haram haram teu bisa dihalalkeun kade anu masih kena resep kana riba kade bisi kena aya anu sok ngajual beulikeun duit haram sia hukum teu bisa dihalalkeun tetep anu ngaranna pahit mah pahit teu bisa diamiskeun pangset mah sia guru pangset teu bisa diamiskeun ieu hukum teu bisa Bral si aing ridho kasia kumaha mahampura 12 tahun lilana teu pernah diuruk alif-alifan salamar maca kitab henteu hampura barokah hikmat kanu jadi guru salila 12 tahun ngan saukur ngamendoma pas uih ka bumina hampura mah berkah tina hikmat hormat kanu jadi guru setiap baca kitab jadi bisa baca muka kitab jadi bisa baca muka kitab naon wae jadi bisa baca barokah hikmat kanu jadi guru maka sia wilayah dia anu teu pernah hormat kanu jadi ajengan teu pernah takdim kanu jadi kiai di wilayah setempat tingali hirup moal aya kabarokahan moal dengekeun patuh lihat dengan para rumah tadi orang deui patuh oh cilaka sia hirupna ari artis lamun hajatan di onang sabarahasna aya onang artis jeung organ 7 juta 10 juta ada teu ditawar dibayar nah ari kaajengan anu ngadidik moal poe anu ngapi moal poe moal waktu teu dihargaan aya sumuran 200 teu ditawar deui astagfirullahaladzim makana ajengan di wilayah Cikopo saeutik sakali-kali babalas dendam lamun aya nu mau terus pedit ka ajengan tong dikubur alungkeun ka ka Cipeuleuh aing mah eta aneh masalah manuk jauh lebih dihargaan daripada seorang ajengan laras mana tah geuningan ngaku cilaka ti mimiti ih eta tah
barokah rezeki sia moal pernah dibikun. Yo, boga rezeki leuwih zakat, kade bab zakat kakantun. Ngajual bumi kade zakatna 2,5%. Kaajengan keun, kagurukeun. Cilaka lamun hiji lemur geus luh ajengan. Ieu ujian ke ajengan Pak. Naon sababna? Ieu kurang asup kana bakon wasilin sareng arifin. Ieu boboda yang berpangkat ajengan ustad di mana wae. Paingan atuh di ibaratnya pengruhap Pak, dicepeng ngadu dilepaskeun pareun. Tetep ngurus agama, tetep ngurus masyarakat, eueuh hargaan. Kalau jauh leuwih keneh beunghar jalma anu ngajualan duit daripada ajengan. Ieu fakta. Sedangkan anu bakal nyelametkeun dunia akhirat, alhamdulillah teu meunang didikan ajengan ustad mah Pak. Cilaka urang teh. Pak, siap. Makanya nggak bahas dia. Kan dari orang deui, kamu cerita sudah kamu kan wae tadi teh. Perlu teh deui. Oh, teruskan dia kamu kan? Tepung deui. Kopi tengah banget. Tah dia nih lamun ngaji tadi kita dahar dulu. Oh, saya jadi pikiran ya. Saya bahasa Indonesia nanti yang mereka mama tadi biwarang ke mama ke karaya deui. Mama teu biwarang orang Tadi ngajin kami. Oh, udah dengan dia kan si mama makan wae kan bae. Culaci. Gusti mah hari-hari we. Karena hal budak kan diomong ke Gusti ngatur. Tabarokah yang ini begitunya. Lalu alhamdulillah sing sehat ah jadi walinya. Kalau mereka jauh ke aku. Amin. Tah hampura geuningan mah. Hampura barokah hikmat keur jadi guru keur jadi ulama. Mama Sobari mah geuningan jadi jago kana ilmu sehingga di Jawa Barat bisa menciptakan ulama anu sangat populer di Jawa Barat. Sadayana ieu santri anu punjul, teu sekian banyak santri aya 4 anu punjul. Digabut Mama Karesek. Alhamdulillah. Kalau kita begitu ya kurang ingat Bisa lah terus. Ada perpanjang. anu ikhlas itu. Tadi menang aja itu biasanya. Kali bayaran seperti satu. Kade. Ya saha eta santri anu 4 anu punjul. Dididik dibina. Tak pernah ngaji alif-alifan acan, tak pernah dididik selama-lama kita bacan, tapi menciptakan menghasilkan generasi ulama nu punjul di Tasik Mama Keresek, di Garut Mama Keresek, di Cibatu, tah di Banjar, ayah Banjar, pesantren Banjar, ayah di Tasik anu katiluna, Mama Gudang Tasik, anu kaupatna Mama Cimangu Tasik. Sadayana jadi wali malahan Mama Cimangu gaduh santri namina anu gentur anu sholawatna didawangkeun dugikeun ka ayeuna ka Cikopo sholawat kamilah atan Nabi Mun Kharijah berang sadayana Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina wa qul fi rawdaikum wassalawatun wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lahhatin wa nafasin. Tah dugikeun ka ayeuna Mama Cimangu Tasik gaduh santri Mama anu gentur. Kumaha tenarna anu gentur Pak? Soeharto zaman harita eueuh jelema anu dipikasieun. Super powerna di Indonesia, tapi aya hiji ulama anu dipikasieun ku Soeharto tepikeun ka teu wantu kaki-kaki acan ngadebrok lamun anu gentur supi. Ieu fakta sejarah. Makanya kali pengelola ke ajengan kudu perhatian ayeuna bisi ajengan teh teu gaduh beas, bisi listrik ngabayareun,
Yeuh bisi aya pangabutuh, bisi aya kasusah, buru-buru datang. Hampura Imam Ghazali tepikeun ka tenar sajagat di alam dunia. Kumaha barokah ramana ngahidmat kana jadi ulama. Guruna lamun aya butuh naon terus diberi. Hayang ngabangun naik ke bangunan madrasah, mantuan begaduh biaya ku tenaga jeung pikiran terus disumbangkeun, terus diperhatikan ajeun-ajeun ulama sehingga barokahna murang kalina ku Allah diangkat menjadi ulama yang sangat luar biasa. Imam Ghazali termasuk raina Imam Ghazali sadayana murang kalina jadi ulama besar terkenal di dunia tasawuf luar biasa. Hoyong murang kali murang sadayana berkah hoyong. Hoyong. Serius? Kawinan perhatikan ajengan jeung guru. Tong lalawara. Ya si Dede anu kieu patut apal sejarahna di wilayah ieu. Abi masa teu bisa ngaji, Pak. Tapi ulima guru abi dipiwarang di ijazah. Euy wayahna geus waktuna maneh naik panggung. Jig tepikeun. Abi teu tiasa ngaos, Mama. Ya. Ilmu mah lain aya anu dina kitab jeung di Quran. Ilmu mah cahaya asal sia lillahi ta'ala. Tong pernah narget bayaran kudu sabaraha. Jig teu pikeun. Ngan syarat sia tong dihayang-hayang jadi ajeuna. Tong hayang jadi ajeuna. Tapi lamun aya anu minta can mundur sia kudu maju. Eta tah. Abi ke guru namana Raden Tubagus Wisnu Hamzah Hadiningrat kata Nabi Mama Hamzah yuswana 400 tahun. Abi kadidik 2 tahun kalasan bageuna. Aya deui Kiai Haji Ade Ahmad Hidayatullah. Aya Kiai Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Aya oge Mama Fakih almarhum. Aya oge pangarsana Ceng Agus anu di Dander. Ayeuna masih keneh jumeneng. Teras Gus Wahyu nya anu di Banyuwangi, upami anu di Banten Buya Hasan. Abi dipiwarang sia tong hayang jadi ajengan tapi lamun aya anu nitah cadu mundur. Der. Pajukeun. Hapunten mah sanes abi kiasa ngaos. Ngan abi yakin setiap jalma hanya menjalani takdirnya masing-masing. Abi kieu teh keur nincek kana takdir, ibu cali kieu teh nincek kana takdir. Kaayaan urang sadayana dina waktu ayeuna keur ngalakonan takdir urang masing-masing. Ibnu Athaillah menggunakan kalimat sawabikul himah la tahruku asfarul abdan. Cepatna kuda anu lumpat, sakumaha cepatna kuda lumpat moal bisa tembus karena benteng takdir. Jadi takdir setiap jelema teh keur ngajalani takdirna masing-masing. Makanya dina khusus dina bab takdir hampura saur Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu teu syukur kana nikmat ti kami. Wa man lam yaskur ala nikmati sing saha jalma anu teu syukur kana nikmat ti kami. Wa man lam yastir alal balai teu sabar dibere balai ti aing. Teu aya para sadaya lagi arek anu baik anu buruk kabehanana min syarrihi wa khairihi min Allah. Lamun dibare musibah teu sabar. Wa man lam yardu alal qadai lamun teu narima kana qada ti aing kumaha saur Allah dina hadis kursina. Kalau yakhruj min tahti sama'i sia keluar di kolong langit aing. Maka da sing sabar lamun aya naon wae mimba ka diri urang arek hade arek goreng hak urang keur ngajalani takdir pribadi masing-masing. Anu paduana walian berkorban sebuah isok sia teangan pangeran salian ti aing. Pamudi abdi yakin tokoh-tokoh ustaz-ustaz ulama di Cikopo sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Cuman lamun teu aya dukungan di umat, tidak bersinergi dengan umat, tidak ada kepedulian di umat. Hampura sahebat kumahana ajengan kiai di wilayah manapun teu didukung ku umat nu pernah aya kamajuan. Lamun mah tidak bersinergi seperti itu hampura, generasi di wilayah kita bakal hancur, Pak. Moal aya penerus ngan saukur caritana we hungkul lah Cikopo kan saukur dongeng. Baheula mah ajengan ulama, ahli nahu, loba, ahli sorok, jago, ahli palak aya. Saha aya penerus ahli palak?
Angarora pangarsana Pak Haji Idris abdi dipayu waktu Ciboko barudak alumni geus cara abong ditumpah hayang nentukeun tahun 2100 Januari keunang kana poe naon eta bisa dihitung ngan 10 menit poe anu eta mana ayeuna penerusna Ciboko teu aya Pak. Hampura lamun mah warga Ciboko ngaranan pun ke hampura budak nangan saukur diceung-ceungkan saja 2 jam geus kitu kasibuk kana handphone bakal beunang ka hiji waktu mah kumaha bingung ieu ulah sara mayit kumaha cara manggian mayit bingung budakna da masyarakatna eueuh anu ngarti agama bingung kumaha dipanggul ka Cipeuleuh dilelok-lelok eta mayit kersa kitu Pak ieu bahaya wayang perhatikan Ustaz perhatikan ajeuna adek bisi barokah rezeki dicabut ku Allah bakal diberi pamimpin anu teu adil di wilayah eta anu paling power yakhruju minad dunya bi ghairi iman naudzubi angkat pandangan sadayana si khusus sadayana angkat pandangan sadayana pamugi urang salamat salamina disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin barangkali urang sadayana disoleh sareng solehahkeun amin jangan hirupna dunia tapi ke akhirat amin. Oke keluarga Ciboko mudah-mudahan ku Allah tetap terus ya ditelurkan terus ngasilkan generasi-generasi muda seperti leluhurna seperti kolot-kolot baheula amin. Mana urang tolak bala lamun tolak bala teh kenging kieu papananganna tapi kana di kieu keur kapayun pananganna ieu sadayana. Nah pamugi generasi muda nu aya di Ciboko sing dijauhkeun tina pergaulan bebas amin. Penerus muda warga Ciboko ya khususnya mudah-mudahan sing dijauhkeun tina perkara-perkara anu diharamkeun amin. Minuman keras sing dijauhkeun amin. Aya akhir zaman Pak sing dijauhkeun musibah jeung petaka. Dina hadis kursi laut tepikeun ka 3 kali unjukkan maksa ka Allah Gusti aing geus keuheung ka warga Ciboko Gusti aing geus ngewa ka umat keramkeun ku aing 3 kali moal poe gogorowokan Pak laut dumasul Allah tong wakawi sugan isuk jaganin ge tong masalah ladang ajeunana diperhatikeun masjidna diperhatikeun madrasahna diperhatikeun mudah-mudahan sing dijauhkeun wilayah ieu tina musibah jeung petaka amin. Amin. Diselamatkeun. Angkat sing laluhur pandanganna sing angkat. Luhur mah. Gitu. Sekalian sadayana. Kieu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.